Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Secara syariat kudu berangkat. La din batalah ora iku agama anggur-angguran. Lain agama batalah anggur-angguran ai dahar beuki ai usaha henteu. Ai nginum beuki ai usaha henteu. Ai ka awewe hayang ai usaha henteu. Numpak bae di napakahan teu gede hulu sia ladinu batalatin wa kasalin ora deui ku agama anggur-angguran dan mumul teubeuna satungtung urang butuh dahar jang dahar urang neangan satungtung urang beuki nginum jang nginum urang neangan usaha ulah menta. Urang butuh kendaraan usahalah sesuai jeung syariat nu halal. Kulu washrabu wala tusrifu. Dahar silakeun halal. Minum silakeun halal tapi wala tusrifu ulah israf. Ulah leuleui. Kitulah syariat, masalah syariat mah. Urang usaha, gulang-guling tasarruf ngaranna aya aturanana bersyariat. Ketika orang bener-bener wauh jeung Allah yang nyaho ka hakikat lain deui. Ya Allah. Qala Allah Ta'ala. Ada usaha Allah Ta'ala. Wa qul ya'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah alam bimuradi wa kullan ucap sirah Muhammad ya'malu pada ngaramal migawe pada migawe sirah ke besok basayarallahu maka besok bakal ningalikeun sapa Allah amalakum mingamal sirah kabeh wa rasuluh lan rasulullah wal mu'minun lan kang mukmin kabeh Diswali hadalan kena iki gaulillah hadzara memadeni iya kangjeng Nabi min sualina saking anjaluking manusia takasuron kena ngakehakeun harta numpuk harta kulantaran dauhan Allah wa kulli malu nitah migawe urang tani usaha ngenekan ayo ngojek masalah geus Kangjeng Nabi nyingsieunan ngahade kade ulah menta ka manusia takasuron ulah jadi urang kudu gurat batu aing cadu kudu menta ka jelema beres penta ka Allah hayang mah bahkan ulah geus kumaha Allah eta nu hebat urang kajurung ku nafsu urang mah itu lamun ibadah yang sorga bae nafsu sebab di sorga aya bidadari berarti lain resep ka Allah na resep ka bidadari mending ka Brebes tuh neangan tadi udah hiji we Allah mentek surga nu aya di sorga bidadari jeung bubuahan kalimatan-kalimatanana dibandingkeun jeung ma'rifat ka Allah di dunia masih keneh indahan ma'rifat ka Allah. Ma'rifat ka Allah mah indah dibandingkeun jeung surga bidadari serta eusina selain ningali ka Allah. Atuh indahan ma'rifat. Tajakeun coba ge ka ahli ma'rifat. Mentek ahli marifat matu menghindar ti manusia menghindar ti segala rupa sebab indah jeung Allah lamun Siti Rubayatul Adawi ya didatangan ku batur-baturna jeung ku para manusia Rubayah neuk naon ieu di kamar bae tuh laut di Karang Bolong rame tuh di gunung rame tuh di Taman Safari aya gajah tuh rame Siti Rubaiyah mugakeun jandela imane majang sakadar jeung makhluk kulama di kamar bae ge jeung nu nyieun laut kulama di kamar di jeung nu nyieun gunung jeung nu nyieun leuweung jeung nu nyieun sagala rupa kulama hirup di kamar teu ka mana-mana ge horenganan jeung nu nyieunna bari mah sakadar leueur yan naonna kapangisi jeung Karang Bolong aya bolong karang
ari jeung Allah tak kiai anu geus teu kamana-mana eta geus dibere kaindahan di jero hatena ngobrol jeung Allah parang di deuleu pancen ngobrol jeung Allah pan anakan di anakan deui atuh beda jeung Allah jeung si eta sia mah sok aju sinis amaman sa'alan nas wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala alaihi salatu wassalam at-tafakkuru sa'atin khair. Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimang saking ibadah sataun qala alaihi salatu wassalam. Ngadau Kangjeng Nabi ikut tetep ingat asa Kangjeng Nabi uti rahmat lan salam ing lafaz tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Kawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Qala alaihi salatu wassalam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi am. Kawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Taufiqu fihi makautin ropakan fihi ing dalam tafakkur iku ayo gol ente den ucapakeun balapan man tafakkara fi tafasilil furud fatafakkuruhu sa'atan khairun min ibadati sana isapaman iku tafakkur yaman dalam pirang rincian pirang-pirang cabang iku makautin tafakkur yasiman ing dalam sasah iku leuwih becik tinimbang saking ibadah setahun. Wantafakkara lan tasapaman iku tafakkur yaman bi marifati ma yajibu alaih dalam marifat dalam marifat ngauri barang kang wajib yang mengatasi man minal ibadah saking minal ibadati saking ibadah fa khairun min ibadati sab'ina sanah iku maka leuwih becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Wantafakkara sa'atan tasapaman iku tafakkur yaman dalam sasampi marifatillah ta'ala in dalam marifat Allah ta'ala iku fa khairun maka leuwih becik min ibadati alfi sanah tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Cik Gusti Allah hadis qudsi nu dijelaskeun ku Kangjeng ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni. Kaula mah kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula. Sangkaanana deket kula deket, sangkaan bareng kula bareng, sangkaan dunia aya jauh kula, sangkaan dunia eueuh kula aya deket. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni kuring bareng jeung hamba waktuna hamba inget ka kaula tergantung inget-ingetna. Di mana ingetna di jero hate zakartuhu fi nafsi. Di mana ingetna di jelema loba zakartuhu fi malain asana minhu. Jadi manusia dengan tafakurna beda-beda. Fal muradu minhum ban fi wujudil insan. Jelema anu wujud nama manusia wa huwa ilmu tafakur eta la ilmu tafakur tergantung pemikiran. Urang ngahiji ku ari di dieu pemikiran kan beda-beda. Aya anu di jero majlis bae ngadengkeun ngaji. Tapi pemikiran kana usaha mah usaha bae di dinya makomna. Lamun jelema teh orenganan dina jadi pamarentah bergelut di politik atuh makomna di dinya ngaji mah ngaji bae orenganan mikiran nama politik bae. Okos jelema boga hutang weujang mayar kajen di bank balerkeun ka mamana ge kadinya deui. Hutang deui. Ngalamun deui. Teu bisa henteu kajen ku kupang. Okot jelema jatuh cinta kajen di bank balerkeun ka mamana ge tah hunung nu dihandapeun bibir kadeuleu bae. Hunung. Ngobrol sakedeung ke ngahuleng, ngobrol ke sakedeung ke ngahuleng. Ngobrol ke naon ke ngahuleng deui. Wih, eta bibir terbayang-bayang. Masyaallah. Terasa dunia ini milik kita berdua. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Yang lain cuma ngontrak. Allah hari.
Di jero hatena apapun yang terjadi akan aku laksanakan. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang luas akan kuseberangi demimu. Oh, pohara jasa. Engkau jangan cangcaya. Apa itu cangcaya? Pokoknya walaupun bagaimana nyawa akan kutaruhkan. Engkau jangan cangcaya. Didinya makomna. Didinya makomna. Ieu mah keur jaritakeun cinta ka Allah. Urang kadeketan urang ka Allah teh dengan bahasa wusul ilallah ma'rifatullah ngaranna. Kumaha tabirna ketika tabirna nyingka brek tabir urang jeung Allah usul ilallah kahalangan ku kahayang urang tek itu ya tabir antara urang jeung Allah kahayangna nambah tek makin kandal. Nomor kahiji urang hayang boga jabatan apapun akan dilaksanakan bila perlu dibeli hulu-hulu jelema jauh urang jeung Allah kahalangan ku tabir jabatan. Di samping eta urang dek meniti usaha deui nyieun pabrik anu bakal menampung karyawan 1000 karyawan. Kurang dijieun manajemenna sedemikian rupa arahan pemikiran urang teh per detik per menit per jamna teh ieu teh nyaritakeun tentang memikirkan tentang tabir, memikirkan tentang pabrik. Manajemen tambah deui tabir antara urang jeung Allah ku pabrik. Keuntungan nangke kurang bakal dibelikan ka sawah puluhan hektar ke urang jadi tuan takur tabir urang di dinya aya pamajikan gatu kudu nambah maknya ai mobil anyar deui pabrik nyieun ai pamajikan nu eta keneh kuno kuno atuh emang diberebes awewe jangan keberebes jenting hideung ge tukang endog asin penting nurut kurang puas ka Lampung putih gelis ngan adat nah tabir urang seperti itu jaritakeun tabir terlalu luhur tambah berendanan urang mah nu handap bae deuh hayang meuli samping bagus Allah kahalangan ku kahayang samping deuh hayang meuli baju bagus deuh hayang meuli jas tabir ulah aya kahayang gerage picen sep arahan tuh dengan gua tafakur renungkeun ku urang lamun cekang jeung nabi dunia teh ieu teh horenganan fana kunaon di hati aing resep kana dunia pajiin jiin atuh aing jeung ucapan kangjeng jelema nu cinta dunia mah moal wusul ilallah usahakeun ku urang awak sia kunaon resep bae kana dunia teu meunang manggih motor mobil resep bae manusia makhluk resep bae aju sia aya resep kos kitu makan sia engke menikmati engkena ka dituna teu meunang aya jelema hayang diwadoh-wadoh wadoh Haji Pendi kabeuli di mobil tah wadoh Haji Pendi mah keren bet nah waduh Haji Pendi mah hebat jasa nah Gus siapa dulu dong nah didinyala tabirna antara Haji Pendi jeung Allah datang ka paeh kahalangan Allahna mantak meujeuhna di ka jahanamkeun bidadari ge kageteun aya nyana di sorga tidak layak kayaknya orang gini masuk sorga saya nggak mau meladeni usul dia ke malaikat Malik mohon supaya diterima ini warga surga yang harus pindah ke warga neraka.
Emang kenapa? Oh, malaikat Ridwan juga di sana udah nggak ngeruin kayaknya. Iya, lah buset deh. Buju Buneng ini ada di sini, orang potongan kayak gini kan gak pantas di sini. Dia mah harusnya sono, dia mending marunde deh. Ah. Tafakur. Sekali dua kali datang ke boga pemandangan heueunya ngahalangan. Mimiti nama api lain teh lalagaan mong kadituna embung beneran. Lalagaan heula. Lalagaan lalagaan heula engke jadi bebeneran. Urang ge mimiti nama susuganan bogoheun susuganan boga jadi boga beneran. Tuh kan lalagaan heula. Jeung Allah ge lalagaan heula penting teh udang zikir lalagaan teh ka bala dituna betah. Oh. Nah, iyalah. Jadi fal muradu minhum nu dimaksud tinu kabeh tadi man fi wujudil insan, manusia wujudna, jelema wujudna manusia. Tetapi tergantung wahwa ilmu tafakur di jero tafakurna kumaha. Wujudna manusia, tapi tafakurna kumaha. Aya di kata tafakuranana. Di dinya lah makom jelema teh dina tafakurna pemikiran anak sok gerage pemikiran etalah tak wujud manusia tapi pemikiran anak garong wujud manusia tapi pemikiran anak mau wujud manusia tapi pemikiran anak buaya darat siak tak buaya darat ngarayap buaya mangarayap na di leuweung sia mah dibujal, ibu buaya darat ya. Itu benang mangi bujal ngarayap buaya darat gitu ngaran. Satapakur dah jelema. Jadi urang bae ayeuna maragap aing napakuran naonnya unggal poena. Sok bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Bertanya orang ke diri orang. Saya sudah sebut tapakuran Gusti awak naon. Pemikiran sia sebenarnya naon, hayang naon jeung pagawean sia naon, hayu jawab ku sia sorangan, goblok meureun sia. Siapkeun ku urang hoe. Goblok ge sia ye, paing. Dihajar sia paing ha. Hayu sia. Di ka mana sia ye? Ye hoe ye, goblok. Awas sia ye, dikaceulikeun suka ing sia. Hah? Nyeri sia ge. Hayo sia. Lalaga awak urang. Tah, man fi wujudil insan wa huwa ibu tafakur. Ieu mah kieu cakang jeung Nabi tafakur satin tafakur sajam teh leuwih bagus tibatan ibadah satahun. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah terus bae satahun teu eureun-eureun jeung tafakur sajam hebatan tafakur sajam. Nomor kedua mata tafakur saatin khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun tadi mah satahun. Nu kadua mah 70 tahun. Nu katilu mata tafakur saatin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 1000 tahun. Coba eta kok beda-beda sih? Tergantung tafakurna. Numantak patai fataufiqu bi fi ngeropkeun anak kieu ye. Nomor kahiji cek tadi teh nomor kahiji tafakur satin khairun min ibadati sanat tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun. Eta teh horenganan man tafakkaru fi tafasilil furu tafakur saatan khairun min ibadati sanah. Napakuran dina rincian puru cabang-cabang. Eta tafakurna sajam lebih bagus tibatan ibadah setahun. Tafakur dina masalah puru iya fikih. Tafakuran kurang tentang cai. Tafakuran tentang praktek wudu. Tafakuran tentang syarat jeung rukuna. Tafakuran kurang salat. Rukun-rukun jeung syaratna.
geser-geser kurang mun kitu aing bakal nasah mun kitu bakal tesah lamun kitu bakal na afdol mun teu kitu bakal kurang afdol kurang ngalawudu cek heula caina dicek heula tapakuran kurang cai ieu cai ti mana ieu aya di dieu dipake kurang pake susu cititah kusaha ieu teh kemudian carana kumaha ieu teh sanggeus da urang wudu sesuai sah tah henteu ketika orang sah ieu makom urang tadi mah urang boga hadas ku ari mah urang suci napakuran bangsa puru-puru inya tah napakuran kos kitu lebih bagus tibatan ibadah satahun kecil tah ku ari mah napakuran teh jurusanana geus mendalaman tafakaro fi marifati ma yajibu alaih minal ibadah ku ari mah napakuran nganyahokeun naon wajib urang ti jurusan ibadah ibadah mana nu wajib ga urang kurang dilaksanakan sesuai apa henteu ieu teh ibadah secara zahir ieu secara batin geus jadi ibadah tancan kadeleuna mah urang di masjid di luhur sajadah nu ge meunang di Mekah meulina gambar Baitullah nage aya ngejedog di dinya taju urang nage make top make baju jubah meunang meuli di Mekah depang mahalna deui make sorban nu bagus diudang-udangkeun ku urang di luhur mah sajadah di jero masjid daging masjid anu hebat di jero masjid daging masjid emas kubah emas Depok salat di tengah deh tengah-tengah masjid pas luhureun kubah hebat aing ieu asup salat henteu sicak Allah ku manusia mah tuh Haji Pendi keur salat orenganan di jero nama keur hayang kalem ku makhluk yo aing yo hebat yo tuh asli soal apa itu mana ketangtuan jeung keharusan dimurnikeun ku urang Gusti secara zahir mah abdi teh salat ieu teh secara batin mah meureunana abdi teh can kaasup salat ku Gusti ketika abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abdi ka Gusti unggul ibadah ka Gusti unggul api nyuhunkeun tulung ketika urang masih keneh dagang cek Gusti Allah kadzabta bohong sia cenah ka aing ibadah sia ka aing masrahkeun kos sia dagang kadzabta bohong sia ketika sia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tuduhkeun Gusti abdi teh agama anu lurus teh siratal ladzina an'amta alaihim nabiyyin sidiqin syuhada'i was sholihin ku sia diomong-omong tapi sia ngadeukeutan katingkala ku sia Firaun ai ku sia dipentana nama sia teh hayang ihdinas siratal mustaqim tapi kalakuan sia teu meunang bae make baju nu jore asal nu jore bae rarasan teh sia kurang pede berarti sia lain ka aing ditutupan aurat hayang katangen ku makhluk kadzabta bohong sia ngomong sia sidikin tapi sia horeganan kadzabin kadzabta bohong sia tapakuran kurang Gusti abdi loba salah ternyata Gusti babacaan abdi ku abdi dibaca menang ti Gusti tapi henteu dipake ka Gusti salat anu dipraktekkeun kudu ka Gusti rukuna sujudna jeung itidalna segala rupa horenganan teu ka Gusti abdi teh ditapakuran kurang loba kasalahan nu kamistian name horeng ibadah teh lain kitu Gusti nek dikagustikeun we Gusti dimulit-bulit dimurni-murni dilempeng-lempeng geus atuh berarti kunci nama ulah hayang resep ka manusia ulah resep kana dunia ka Gusti bae sebab dunia eta lah nu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah makhluk anu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah nafsu ngacak-ngacak antara urang jeung Allah Gusti tapakuran kurang dimurni-murni tah lamun napakuran kos kitu eta sajam bae khairun min ibadati sab'ina sana lebih bagus tibatan 1000 tahun 70 tahun lamun napakuran dina marifatillah marifat ka Allah wa ka Allah Gusti korenganan sakabehna pagawean teh nu Gusti ketika abdi ngaku-ngaku berarti abdi musyrik marifat ka Allah mah gitu nyaritakeun urang syariat fikih musyrik teh ketika jelema nyembah ka lain Allah musyrik dina ilmu marifat masa lain ka Allah bae ge eta musyrik ngaku bahwa ieu mata abdi goblok buku nu aing musyrik ngaku ieu mah teh nu aing musyrik pengakuan salian Allah eta teh musyrik cek ahli hakikat cek ahli makrifat
sebab ahli marifat nu diakui walti Allah pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah geus lamun pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah atuh moal kaluar asma jeung sifat tina zat Allah tunggal Gusti Allah hiji dina pagaweanna hiji dina sifatna hiji dina asmana geus kabeh nu diaku kurang nu Allah. Ya robah nu Allah, ya cicing nu Allah, sugi nu Allah, sehat nu Allah, gering nu Allah, geus kabeh teu aya nu dipantatulingi walti ka Gusti Allah sadaya-daya nu Allah, sakumaha Syekh Siti Jenar. Kabeh ge nu Allah, Ki Halaj nu Allah, ma fi jubati ilallah. Geus Allah, hiji bae Allah. Nah, lamun tapakuran soal eta kakarak eta tapakur saatin tapakur sajasa saah khairun leuwih bagus min ibadati alfisanati timbang saking ibadah 1000 tahun. Nu mantak di mede Sunan Thaib nya nama gawena teh ngaringkuk bae. Ngaringkukna diandapeun bedug nu mantak disebutna mede okosiki mede merongkol. Tapi horeganan ibadah lamun ditimbang nyana jeung jelema 1000 tahun nyana merongkol masih gane merongkol. Dumantak sing hade besi aya kiai merongkol eta ge sarua mending digujubarkeun. Ulah kaget urang lamun ngadenge Habib Lutfi. Jelema loba anu heraneun namu ka Habib Lutfi peju mah ngobrol bae jeung Habib Lutfi datang ke teu salat. Nyana kaget bertanya-tanya ke cenah Habib Lutfi wali pan teu salat cek nyana teh kaget ketika turun Jumat aya nu ngabeja alhamdulillah saya tadi berendeng dengan Habib Lutfi sial meureun katipu kiai nu ngobrol jeung Habib Lutfi aya deui kiai anu ngobrol bae ngobrol ieu iraha salatna cek nyana iraha salatna nah satu ketika kiai titah nyokot asbak ka jero kamar ambilin asbak di jero kamar Habib Lutfi keur salat di ditu aya di ditu aya tuturkan ku sia-sia nu katipu bakalna kamari bae ge kapan dek undangan ka ditu ka Gandaria nyana hees ti jam 10 dohor hees keneh asar hees kadeuleu ku hadamna ja hees keneh bae magrib hees keneh bae endeu kumaha ka Gandaria aja hees di dohor asar magrib hudang-hudang jam 8 heuai ha bae suuzon sia jana teu salat bahaya sih atuh geus kos kitu bae emang wa bal kahar mantak besingke kadeuleu haji pende teu salat rante rante bae dijamin ku kula nu nitahna ge kula ngomong geus langsung rante cenah kiai besi katulah ajeun aing hayang nyahot katulahna geus jang sanggeus tadi rante ragageun ka sumur parem deui. Riwayatkan ti Ibnu Umar radhiyallahu anhu magol saurna Kangjeng kantos nyarios kieu la yazalur rajulu maleureun jelema rek lalaki rek awewe eta selalu minta ka manusia hejo neuleuh harta nu aya dileunggeun batur boga motor batur nyana hayang boga sepeda nyana hayang mobil nyana hayang batur nyandung nyana hayang haju boga dahareun batur nyana hayang haju menta deui datang ka poe kiamat kitu bae sesuai jeung kebutuhan di luar darurat hayang boga pondok anu bagus menta hayang boga majlis nu bagus menta hayang boga imah nu bagus menta. Cara mentana macem-macem aya nu langsung proposal aya nu langsung datang
aya anu teu kadeuleu mentana make mimbar dakwah. Maka saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama banyak-banyak sedekah. Jangan jauh-jauh kalau mau sedekah. Yang dekat aja. Seperti jelema merengek-rengek hayang cinta, cara menyampaikan bahasa cinta kan beda-beda. Aya anu memang mendekat kemudian ojol jeung jeruk aya. Melalui pahugi-pahugian padahal untuk membobol cinta. Aya anu memang manehanana datang rajin, datangna menggoda. Memamerkan senyum-senyum untuk minta dibalas dengan buah hati. Aya anu bangun embung tapi mun batur bobogohan jeung nyana-nyana bendu we pada bae ge. Mengkonon iku ka pada. Widih anak penyakit itu ngelumet. Anak kotok meting ning atine. Dengan bahasa nu beda-beda sama untuk berlutut, sama-sama berlutut untuk mendapatkan dan mengharapkan cinta. Dulu engkau berlutut di kakiku, datang untuk mengharapkan cintaku, tapi setelah aku jatuh cinta kepadamu, engkau dengan mudah meninggalkanku. Masya Allah, sarua hayang dunia ge kitu. Aya nu terang-terangan proposal, aya anu dengan bahasa, aya anu make amplop bae didergeun. Aya nu surat sarua bae resep kana dunia menta seperti eta moal eureun-eureun datang ka poe kiamat. Sebab memang jelema dibere resep kana kalangkang. Dunia eta adalah kalangkang pada hakikatna mah eueuh. Satungtung urang masih nganggap kana dunia makom urang di dinya. Komo haju unta enta mah. Ta eta walaysa fi wajhi muzatul amin ta aya dina wajahna tugel daging. Ketika jelema menta eta teh tugelan daging wajah eueuh, sakali dicokcrok, dua kali dicokcrok, tilu kali dicokcrok. Setelah sababaraha kali menta ternyata beungeut urang rajit eueuh dagingna. Jaga di akhirat jelema nu sok menta-menta tidak terkecuali apakah Habib, apakah Kiai, apakah memang geus dibuya-buya. Sarua bae satungtung cinta dunia kemudian dilaksanakan menta eueuh dagingan beungeut. Komo tukang ceramah mah teh beujeng beheung-beheungna. Eueuh pocoplok teh Pak. Atuh eta nu sok benta-benta wakos kararitu nu sabenerna mah kumaha lamun urang dagangnya menta teh mah jeung leungeun-leungeunna. Oh ajur. Jeung leungeun-leungeunna teh ajur. Eueuh kabeh. Muttafaq alaih. Ieu dunia. Jadi kejam dunia teh siga eueuh balukar horeganan urang bakal diwiwirang ku kahayang jeung kamenta urang. Lain sakali lain dua kali Kangjeng nyaritakeun awas hati-hati dunia nu bakal ditinggalkeun
kok make menengadahkan tangan untuk minta-minta. Komo jang kepentingan menumpuk-numpuk harta. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Iyalah si hade. Aduh Gusti Allah doa. Teu daek resep ta urang kana harta. Dibere ngeunaheun bae jeung dibere hayang bae. Teu wauh mah jeung Allah teu diarahan tapi teu boga Fortuner mangarahan. Urang ilmu dibere ngaji terus bae can wauh jeung Allah teu daek ngarahan sugan merenung, udang peuting maca sholawat cik coba hayang nyaho aing ieu hayang wauh ka Allah teu pernah ngarahan. Malah teu meunang tunduh setik gering setik gegodeblak. Tapi orang hayang wau jeung dunia mah dipaksakeun ku urang terus diarahan terus bae. Iyalah kebloonan urang. Sakieu ge urang ngaji terus bae kieu komo teu ngaji. Keur can jadi kiai mah teu pati mak kana dunia barang jadi kiai masyaallah hari ini pertan murid-murid teh kabeh. Itulah urang. Debantak dekiraha orang leleuweungan ngajauhan ti dunia leleuweungan ngajauhan ti makhluk. Aya nu ngajauhan makhluk emang geus jauh lantaran jana diuber-uber pernah menggagahi ada kasus kadangnya nama teu sapira Haji Pendi umur 70 tahun telah menggagahi anak umur 12 tahun. Masya Allah menggagahi. Ditanya ku anak napa alkul menggagahi apa sih? Gentleman. Teu kebal teh aya gambarna di pos kota make hideung. Matana di hideungan. Pak, kok Bapak ada itemnya ini di sini? Jangan banyak ngomong loh. Kalau mau ikutin jejak bapak. Gara roblog kabeh. Kakek-kakek menggagahi anak bau kencur. Di balik desa balik naya. Anak umur 15 tahun menggagahi nenek-nenek umur 70 tahun. Ternyata dapat seminggu dicari lagi nenek-nenek. Sebab nenek-nenek ketagihan. Sial pos kota mah nyin bodoh bae goblok. Udah badak ulah sok maca pos kota. Basakit di Jakarta kebakaran, 17 dokter hangus, 20 mayat melarikan diri. Atuh pos kota mah kos kitu. Tolol. Masya Allah, gubernur masuk gorong-gorong menemukan emas di dalam gorong-gorong, keluar di jingjing ternyata emas tono. Ulah sok baca pos kota bodoh urang ulah. Naon teu Kompas leuwih bodoh. Bacalah Al-Qur'anul Karim. Pinter. Ngan beda maca koran malah betah sapoe ge. Maca Quran mah karak ge 10 menit heuai. Wah. Dibaca di heuai deui. Cek babajikan Bapak Lunter juga mati. Asal baca Quran aja Bapak lu mah begitu, kelapakan. Eta teu kuat aya naonan eta Quran. Oh Quran mah kalamullah al-mu'jiz al-muta'abbadu bitilawatih. Kalam Allah anu mu'jiz ngapeskeun jelema doraka. Teu kuateun baca Quran haju heuai bae. Malah aya nu geus dibabawa karak dibuka doang ngajengkang. Quran boro-boro dibaca dihartikeun. Aduh, eta lain lalagaan Quran. Masya Allah. Lamun deuk diganjar hiji huruf sadajan teu wauh sadajan teu ngarti kana maknana dibayar 10 sahuruf.
lamun ngarti kana maknana dibayar sesuai jeung makna 700 tikel sahuruf. Lamun datang ka maknana urang teh haju paham bener tur datang ka rahasia ulah dicaritakeun cak Gusti Allah aing nu mayar tawangis Quran masyaallah. Iyalah eueuh hiji ayat anu nitahan cinta kana dunia, eueuh hiji ayat nu nitahan menta kana dunia. Al-Qur'an seluruhna nyaritakeun bahwa dunia laibu walahun lahun wa laib. Dunia mataul gurur. Dunia makabeh ge laibu walahun. Mataul gurur. Tapi kunaon urang resep bae kana dunia, berusaha keras untuk menumpuk-numpuk dunia, bahkan dilakukan menta. La yazalur rajul yas'alullah. Datang ka mana martabat urang terhadap Allah, datang ka mana eueuhna resep dunia di hate urang. La yajma'u hubbi wa hubbid dunya fi qalbin wahid. Wal kumpul di hiji hate jelema cinta dunia jeung cinta Allah. Cinta Allah pasti mal cinta dunia. Cinta dunia pasti mal cinta Allah. Di kitu-kitu ge tetep dunia deui ngaganggu bae tapi resep bae kada dunia. Ke geus kakerlekat karak geus kakerlekat. Al-ma'nal ijmali utawi kilaiki kumana kang bangsa kesimpulan al-islamu dinu harakatin wa amalin. Utawi agama Islam teh iku agama harakah lan amal, agama berangkat, agama beramal, agama kerja. Lain cicing bae. Secara syariat kudu berangkat. La din batalah ora iku agama anggur-angguran. Lain agama batalah anggur-angguran ai dahar beuki ai usaha henteu. Ai nginum beuki ai usaha henteu. Ai ka awewe hayang ai usaha henteu. Numpak bae di napakahan henteu. Gede hulu sia. La dinu batalatin wa kasalin. Ora deiku agama anggur-angguran dan mumul. Tebada. Satungtung urang butuh dahar, jang dahar urang neangan. Satungtung urang beuki nginum, jang nginum urang neangan usaha. Ulah menta. Urang butuh kendaraan usahalah sesuai jeung syariat nu halal. Kulu washrabu wala tusrifu. Dahar silakeun halal. Minum silakan halal tapi wala tusrifu ulah israf ulah leulewi. Kitulah syariat. Masalah syariat mah urang usaha gulang-guling tasarruf ngaranna aya aturanana bersyariat. Ketika urang dek bener-bener wauh jeung Allah yang nyaho ka hakikat lain deui urusanana khususon ila ruhi Habib Barzaq. Gaduh perjalanan khusus lah kudu jelema-jelema taat khusus sebab lawan umumna manusia teu kuat. Cerita-cerita tentang manusia khusus ti raja jadi wali Ibrahim bin Adham, ti begal jadi wali nu ngabegal Tuan Syekh Abdul Qadir termasuk Fudail bin Iyad, ti ulama jadi wali Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Madzhabul Arba'ah, ulama syariat tapi jara di wali Allah. Kekepret jana mah karena dunia. Ya Allah. Qala Allah Ta'ala, ada usaha Allah Ta'ala, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun
Allah alam bimorani wa kullan ngucap sirah Muhammadiyah malu pada ngaramal migawe pada migawe sirah ke besok Basayarallahu maka besok bakal ningalikeun sapa Allah amalakum ing amal sira kabeh wa rasuluh lan rasulullah wal mu'minun lan kang mukmin kabeh diswali hadalan kana iki gaulillah hadzara memadeni iya kangjeng nabi min sualina saking anjaluking manusia takasuron kena ngakehakeun harta numpuk harta kulantaran dawuhan Allah wa kulli malu nitah migawe urang tani usaha ngenekan ayo ngojek masalah geus Kangjeng Nabi nyingsieunan ngahade kade ulah menta ka manusia takasuron ulah jadi urang kudu gurat batu aing cadu kudu menta ka jelema beres penta ka Allah ari hayang mah bahkan ulah geus kumaha Allah eta nu hebat urang ka jurum ku nafsu urang itu lamun ibadah yang sorga bae nafsu sebab di sorga aya bidadari berarti lain resep ka Allah na resep ka bidadari mending ka berbes tuh neangan tadi udah hiji we Allah mentek surga nu aya di sorga bidadari jeung bubuahan kalimatan-kalimatanana dibanding jeung ma'rifat ka Allah di dunia masih keneh indahan ma'rifat ka Allah. Ma'rifat ka Allah mah indah dibandingkeun jeung surga bidadari serta isina selain ningali ka Allah. Atuh indahan ma'rifat. Tajakeun coba ge ka ahli ma'rifat. Mentek ahli ma'rifat mah teu menghindar ti manusia, menghindar ti segala rupa sebab indah jeung Allah. Lamun Siti Rubayatul Adawi ya didatangan ku batur-baturna jeung ku para manusia Rubayah neuk naon ieu di kamar bae tuh laut di Karang Bolong rame tuh di gunung rame tuh di Taman Safari aya gajah tuh rame Siti Rubayah mugakeun jandela maneh mah jang sakadar jeung makhluk kulama di kamar bege jeung nunyeun laut kulama di kamar di jeung nunyeun gunung jeung nunyeun leuweung jeung nunyeun sagala rupa kulama hirup di kamar teu ka mana-mana ge horenganan jeung nunyeuna bari mah sakadar leureuyaan naonna kapangi sia jeung Karang Bolong aya bolong karang ari jeung Allah tak kiai anu geus teu ka mana-mana eta geus dibere kaindahan di jero hatena ngobrol jeung Allah. Barang di deuleu pancen ngobrol jeung Allah pan anakan deui. Atuh beda jeung Allah jeung si eta. Ah, sia mah sok aju sinis. Amaman sa'alan las wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim kama qala alaihi salatu wassalam at-tafakkuru sa'atin khair Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimang saking ibadah sataun qala alaihi salatu wassalam ngadau Kangjeng Nabi ikut tetep ingat asa Kangjeng Nabi uti rahmat lan salam ing lafaz tafakkuru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Qala alaihi salatu wassalam tafakkuru sa'atin khairun min ibadati alfi am. Dawi tafakkur sasai kulai becik tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Bataufiqu fihi makautin ropakan fihi ing dalam tafakkur iku ayo gol. Ente den ucapakeun balapan man tafakkara fi tafasilil furud fatafakkuruhu sa'atan khairun min ibadati sana. Isapaman iku tafakkur yaman dalam pirang rincian pirang-pirang cabang iku makau tafakkur yasiman ing dalam sasah iku leuwih becik tinimbang saking ibadah setahun.
man tafakkara lan tasaba man iku tafakur yaman bi marifati ma yajibu alaih dalam marifat tinggal marifat ngauri barang kang wajib yang mangataseman minal ibadah saking minal ibadati saking ibadah fa khairun min ibadati sab'ina sanah iku maka leuwih becik tinimbang saking ibadah 70 tahun. Man tafakkara sa'atan tasaba man iku tafakur yaman dalam sasampi marifatillah taala in dalam marifat Allah taala iku fa khairun maka leuwih becik min ibadati alfi sanah tinimbang saking ibadah 1000 tahun. Cik Gusti Allah hadis qudsi nu dijelaskan ku Kangjeng ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni kaula ma kumaha sangkaan hamba kaula ka kaula sangkaanana deket kula deket sangkaan bareng kula bareng sangkaan dunia aya jauh kula sangkaan dunia eueuh kula aya deket wa ana ma'awina yadhkuruni kuring bareng jeung hamba waktuna hamba inget ka kaula tergantung inget-ingetna di mana ingetna di jero hate zakartuhu fi nafsi di mana ingetna di jelema loba zakartuhu fi malain asana minhu. Jadi manusia dengan tafakurna beda-beda fal muradu minhum ban fi wujudil insan jelema anu wujud nama manusia wahwa ilmu tafakur eta lah ilmu tafakur tergantung pemikiran urang ngahiji ku ari di dieu pemikiran kan beda-beda aya anu di jero majlis bae ngadengkeun ngaji tapi pemikiran kana usaha bae di dinya makomna. Lamun jelema teh orenganan dina jadi pamarentah bergelut di politik atuh makomna di dinya ngaji mah ngaji bae orenganan mikiran nama politik bae. Okos jelema boga hutang eueuh jang mayar kajen di bank balerkeun ka mamana ge kadinya deui. Hutang deui. Ngalamun deui. Teu bisa henteu kajen ku Pak. Okot jelema jatuh cinta kajen di bang balerkeun ka mamana ge tah hunung nu dihandapeun bibir kadeuleu bae. Hunung. Ngobrol sakedeung ke ngahuleng, ngobrol ke sakedeung ke gahuleng. Ngobrol ke naon ke gahuleng deui. Wih, eta bibir terbayang-bayang. Masyaallah. Terasa dunia ini milik kita berdua. Masyaallah, Masya Allah. Yang lain cuma ngontrak. Allah karim. Di jero hatena apapun yang terjadi akan aku laksanakan. Gunung yang tinggi akan kudaki, lautan yang luas akan kuseberangi demimu. Oh, pohara jasa. Engkau jangan cangcaya. Apa itu cangcaya? Pokoknya walaupun bagaimana nyawa akan kutaruhkan. Engkau jangan cangcaya. Didinya makomna. Ieu mah keur jaritakeun cinta ka Allah. Urang kadeketan urang ka Allah teh dengan bahasa usul ilallah ma'rifatullah ngaranna. Kumaha tabirna ketika tabirna nyingka brek eueuh tabir urang jeung Allah usul ilallah kahalangan ku kahayang urang tek dieu tabir antara urang jeung Allah kahayangna nambah tek makin kandal. Nomor kahiji urang hayang boga jabatan apapun akan dilaksanakan bila perlu dibeli hulu-hulu jelema jauh urang jeung Allah kahalangan ku tabir jabatan. Di samping eta urang dek meniti usaha deui nyeun pabrik anu bakal menampung karyawan 1000 karyawan. Urang dijieun manajemenna sedemikian rupa arahan pemikiran urang teh
per detik per menit per jam nate itu nyaritakeun tentang memikirkan tentang tabir, memikirkan tentang pabrik, manajemen tambah deui tabir antara urang jeung Allah ku pabrik. Keuntungan nangke kurang bakal dibelikan ka sawah puluhan hektar ke urang jadi tuan takur tabir urang di dinya aya. Pamajikan gatu kudu nambah manya, ai mobil anyar deui pabriknya, ai pamajikan nu eta keneh kuno. Kuno atuh emang diberebes awewe. Neangan ke Brebes genting hideung ge tukang endog asin. Penting nurut. Kurang puas ka Lampung, putih gelis ngan adat. Nah, tabir urang seperti itu jaritakeun tabir. Terlalu luhur tambah berendanan urang mah nu handap bae deuh hayang meuli samping bagus. Allah kahalangan ku kahayang samping. Deuh hayang meuli baju bagus, deuh hayang meuli jas. Tabir. Ulah aya kahayang gerage picen sep arahan tuh. Dengan gua tafakur renungkeun ku urang lamun cekang jeung nabi dunia teh ieu teh horenganan fana. Kunaon di hati aing resep kana dunia pajiin jiin atuh aing jeung ucapan Kangjeng. Jelema nu cinta dunia mah moal usul ilallah usahakeun ku urang awak. Sia kunaon resep bae kana dunia teu meunang manggih motor mobil resep bae manusia makhluk resep bae. Aju sia aya resep kos kitu makan sia engke menikmati engkena ka dituna teu meunang aya jelema hayang diwadoh-wadoh. Waduh Haji Pendi kabeuli di mobil tah. Waduh Haji Pendi mah keren bet. Nah. Waduh Haji Pendi mah hebat jasa. Nah, Gus siapa dulu dong? Nah, didinya tabirna antara Haji Pendi jeung Allah datang ka paeh kahalangan Allahna mantak meujeuhna di ka jahanamkeun. Bidadari ge kageteun aya nyana di sorga. Tidak layak kayaknya orang gini masuk sorga. Saya nggak mau meladeni. Usul dia ke malaikat Malik. Malaikat Malik mohon supaya diterima ini warga surga yang harus pindah ke warga neraka. Emang kenapa? Oh, malaikat Ridwan juga di sana udah nggak ngeruin kayaknya. Iya, lah buset deh. Buju Buneng ini ada di sini orang potongan kayak gini kan gak pantas di sini. Dia mah harusnya sono, dia mending marunde deh. Nah, tafakur sekali dua kali datang ke boga pemandangan heueunya ngahalangan. Mimiti nama api lain teh lalagaan mong kadituna embung beneran lalagaan heula lalagaan lalagaan heula engke jadi bebeneran urang ge mimiti nama susuganan bogoheun susuganan boga jadi bogoh beneran tuh kan lalagaan heula jeung Allah ge lalagaan heula peuting teh udang zikir lalagaan teh kabelah dituna betah. Oh. Nah, iyalah. Jadi pal muradu minhum du dimaksud tinu kabeh tadi manti wujudil insan manusia wujudna jelema wujudna manusia. Tetapi tergantung wahwa ilmu tafakur di jero tafakurna kumaha. Wujudna manusia tapi tafakurna kumaha. Aya di kata tafakuranana di dinya lah makom jelema teh dina tafakurna pemikiran anak cok gerage pemikiran eta lah tak wujud manusia tapi pemikiran anak garong
wujud manusia tapi pemikiranna maung, wujud manusia tapi pemikiranna buaya darat, sia teh buaya darat, ngarayap, buaya mangarayapna di leuweung sia mah dibujal, ieu buaya darat teh. Teu beurang mang ibujal ngarayap bae buaya darat gitu ngaran. Tah, ieu satapakur da jelema. Jadi urang bae maragap aing napakuran naonnya unggal poena. Sok bertanyalah pada rumput yang bergoyang. Sok bertanya orang ka diri urang. Saya sudah sebut tapakuran Gusti awak naon. Pemikiran sia sebenarnya naon, hayang naon jeung pagawean sia naon, hayu jawab ku sia sorangan, goblok meureun sia. Siapkeun ku urang hoe. Goblok ge sia ye, aing dihajar sia ku aing ha. Hayu sia, di ka mana sia ye? Ye hoe ye, goblok. Awas sia ye, dikaceulikeun su ka aing sia. Ha? Nyeri sia ge. Hayo sia. Lalaga awak urang. Man fi wujudil insan wa huwa ibu tafakur. Ieu mah kieu cakang jeung Nabi tafakur satin tafakur sajam teh leuwih bagus tibatan ibadah satahun. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah terus bae satahun teu eureun-eureun jeung tafakur sajam hebatan tafakur sajam. Nomor kadua mah tafakur saatin khairun min ibadati sab'ina sanah. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 70 tahun tadi masa tahun. Nu kadua mah 70 tahun. Nu katilu mah tafakur satin khairun min ibadati alfi amin. Tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah 1000 tahun. Coba eta kok beda-beda sih? Tergantung tafakurna. Nu mantak pataifa taufiqu bi fi ngeropkeun anak kieu ye. Nomor kahiji cek tadi teh nomor kahiji tafakur satin khairun min ibadati sanat tafakur sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun. Eta teh horenganan man tafakkaru fi tafasilil furu patafakuru saatan khairun min ibadati sanah. Napakuran dina rincian-rincian puru cabang-cabang. Eta tafakurna sajam leuwih bagus tibatan ibadah setahun. Tafakur dina masalah puru iya fikih. Tafakuran kurang tentang cai, tafakuran tentang praktek wudu, tafakuran tentang syarat jeung rukuna, tafakuran kurang salat, rukun-rukun jeung syaratna. Geser-geser kurang mun kitu aing bakal nasah mun kitu bakal teu sah. Lamun kitu bakalna afdol, mun teu kitu bakal kurang afdol. Kurang ngalawudu cek heula caina, dicek heula tafakuran kurang cai, ieu cai ti mana? Ieu aya di dieu. Dipake kurang pake susu cititah kusaha ieu teh. Kemudian carana kumaha ieu teh. Sanggeusna urang wudu sesuai sah tah henteu. Ketika urang sah ieu makom urang tadi mah urang boga hadas ku ari mah urang suci. Napakuran bangsa puru-puru inya tah napakuran kos kitu leuwih bagus tibatan ibadah satahun. Kecil tah. Ku ari mah napakuran teh jurusanana geus mendalaman tafakkara fi marifati ma yajibu alaih minal ibadah. Ku ari mah napakuran nganyahokeun naon wajib urang ti jurusan ibadah. Ibadah mana nu wajib ka urang kurang dilaksanakan sesuai apa henteu ieu teh ibadah secara zahir ieu secara batin geus jadi ibadah tancan. Kadeulina mah urang di masjid di luhur sajadah nu ge meunang di Mekah meulina gambar Baitullah nage aya ngejedog di dinya. Haju urang nage make top make baju jubah meunang meuli di Mekah depang mahalna deui make sorban nu bagus diudeng-udengkeun ku urang. Di luhur mah sajadah di jero masjid daging masjid anu hebat di jero masjid daging masjid emas kubah emas Depok salat di tengah masjid pas luhureun kubah hebat aing ieu asup salat henteu sicak Allah kumanduza mah tuh Haji Pendi keur salat
Horenganan di jero nama keur hayang kalem ku makhluk. Yeuh aing yeuh hebat yeuh. Tuh, asli soal apaan teu? Mana ketangtuan-ketangtuan jeung keharusan-keharusan. Dimurnikeun ku urang, Gusti. Secara zahir mah abdi teh salat, ieu teh secara batin mah meureunana abdi teh can kaasup salat ku Gusti. Ketika abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in abdi ka Gusti unggul ibadah ka Gusti unggul api nyuhunkeun tulung. Ketika urang masih keneh dagang cek Gusti Allah kadzabta bohong sia. Cenah ka aing ibadah, sia ka aing masrahkeun. Kos sia dagang kadzabta. Bohong sia. Ketika sia iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim tuduhkeun Gusti abdi teh agama anu lurus. Agama nu lurus teh siratal ladzina an'amta 'alaihim nabiyyin sidiqin syuhada'i wassalihin. Ku sia diomong-omong tapi sia ngadeukeutan katingkah laku sia Firaun. Ai ku sia dipenta nama sia teh hayang ihdinas siratal mustaqim tapi kalakuan sia teu meunang bae make baju nu jore asal nu jore bae rarasan teh sia kurang pede. Berarti sia lain ka aing ditutupan aurat hayang katangen ku makhluk kadzabta bohong sia. Ngomong sia sidikin tapi sia horeganan kadzabin kadzabta bohong sia. Tapakuran kurang Gusti abdi loba salah ternyata Gusti. Babacaan abdi ku abdi dibaca menang ti Gusti tapi henteu dipake ka Gusti. Salat anu dipraktekkeun kudu ka Gusti rukuna sujudna jeung i'tidalna segala rupa horenganan teu ka Gusti abdi teh ditapakuran kurang loba kasalahan nu kamistian-kamistianna me horeng ibadah teh lain kitu Gusti nek dikagustikeun we Gusti dimulit-bulit dimurni-murni dilempeng-lempeng geus atuh berarti kuncina mah ulah hayang resep ka manusia ulah resep kana dunia ka Gusti bae sebab dunia eta lah nu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah makhluk anu bakal ngacak-ngacak antara urang jeung Allah nafsu ngacak-ngacak antara urang jeung Allah Gusti tapakuran kurang dimurni-murni tah lamun napakuran kos kitu eta sajam bae khairun min ibadati sab'ina sana lebih bagus tibatan 1000 tahun 70 tahun lamun napakuran dina marifatillah marifat ka Allah wa ka Allah Gusti korenganan sakabehna pagawean teh nu Gusti ketika abdi ngaku-ngaku berarti abdi musyrik marifat ka Allah mah gitu nyaritakeun urang syariat pikih musyrik teh ketika jelema nyembah ka lain Allah musyrik dina ilmu marifat bahasa lain ka Allah bae ge eta musyrik ngaku bahwa ieu mata abdi goblok buku nu aing musyrik ngaku ieu mah teh nu aing musyrik pengakuan salian Allah eta teh musyrik cek ahli hakikat cek ahli marifat sebab ahli marifat mah nu diakui walti Allah pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah geus lamun pagawean tunggal nu Allah sifat tunggal nu Allah asma tunggal nu Allah atuh moal kaluar asma jeung sifat tina zat Allah tunggal Gusti Allah hiji dina pagaweanna hiji dina sifatna hiji dina asmana geus kabeh nu diaku kurang nu Allah ieu robah nu Allah ieu cicing nu Allah sugi-sugi nu Allah sehat-sehat nu Allah gering-gering nu Allah geus kabeh teu aya nu dipenta tuling walti ka Gusti Allah sadaya-daya nu Allah sakumaha Syekh Siti Jenar kabeh ge nu Allah ki halaj nu Allah ma fi jubati ilallah geus Allah hiji bae Allah nah lamun napakuran soal eta kakarak eta tapakur saatin tapakur sajasa saah khairun lebih bagus min ibadati alfisanati dibanding saking ibadah 1000 tahun nu mantak di mede Sunan Thaib nya nama gawena teh ngaringkuk bae ngaringkukna diandapeun bedug nu mantak disebutna mede okos iki mede merongkol tapi horeganan ibadah lamun ditimbang nyana jeung jelema 1000 tahun nyana morongkol masih gane morongkol dumantak sing hade bes aya kieu morongkol eta ge sarua maning digujubarkeun ulah kaget urang lamun ngadenge Habib Lutfi jelema loba anu heraneun namu ka Habib Lutfi peju mah ngobrol bae jeung Habib Lutfi datang ke teu salat
Nyana kaget bertanya-tanya cenah Habib Lutfi wali pan teu salat cek nyana teh kaget. Ketika turun Jumat aya nu ngabeja alhamdulillah saya tadi berendeng dengan Habib Lutfi. Ih sial meureun. Katipu kiai nu ngobrol jeung Habib Lutfi. Aya deui kiai anu ngobrol bae ngobrol gua. Ieu iraha salatna cek nyana iraha salatna. Nah, satu ketika kiai titah nyokot asbak ka jero kamar, ambilin asbak di jero kamar. Habib Lutfi keur salat, di ditu aya di ditu aya. Tuturkan ku sia-sia nu katipu bakalna. Kamari bae ge kapan dek undangan ka ditu ka Gandaria. Nyana hees ti jam 10 zuhur hees keneh asar hees kadeuleu ku hadamna ja hees keneh bae. Magrib hees keneh bae endeu kumaha ka Gandaria aja hees di zuhur asar magrib. Hudang-hudang jam 8 heuai ha bae. Suuzon sia jana teu salat bahaya sih. Atuh geus kos kitu bae. Emang wa bual ka harti. Matak besingke kadeuleu haji pende teu salat. Rante. Rante bae. Dijamin ku kula nu nitahna ge kula ngomong geus. Langsung rante. Cenah kiai besi katulah ajeun aing hayang nyahot katulahna. Geus jeung sanggeus tadi rante ragageun ka sumur pareum deui. Emang gue bagus Dur. Gus Dur rumah tak diisukeun dina koran orang inget bae kegedean perut tidak sholat lantarannya na waktu di Australia bareng jeung sababaraha kitu penulis nan gara-garana wartawan payah itu nyaho cicing hartawan warta payah anak buah ya. Haji marahan nu salah. Nah, diberitakan Gus Dur sudah tidak sholat lagi karena kebesaran perut. Beres kan? Sebab naon? Nyana di Australia selalu mendampingi zuhur, asar, maghrib tidak sholat. Zuhur, asar, maghrib tidak sholat. Ketika kapanggih jeung salah saurang anu selalu bareng jeung Gus Dur di hotel sholat bae. Bingung nyana. Masya Allah. Ketika berbarengan kiai mah sumaot di Kerapyak. Sedangkan nyana wasiat ingin diimami oleh Gus Dur. Gus Dur masih kena ya di Australia. Gua bingung. Ini wasiat saya ingin diimami oleh Gus Dur. Karena Gus Dur di ditu bingung. Udah tidak mungkin terjadi. Marilah kita laksanakan sholat mayit. Gus ngajejer kabeh pas dek ditunjuk imam Gus Dur. Assalamualaikum. Maka sendal cepit sebelah lain sebelah alal hak lain lalagan sendal jepit sebelah lain assalamualaikum langsung Gus Dur kahareup teu dititah deui sebab lawan geus jambung rohna nya mah atuh geus teu diberitakeun deui langsung sholli ala hadzal mait arba'atan imaman Allahu akbar masyaallah teu gideug kabeh loba nu teu sah salatna lantaran mikiran isis Gus Dur asli lain. Seperti itulah Gus Dur. Diomongkeun, dijeljele, dijojore, apa marah moal. Sebab waktu saya dijelekin mungkin kelihatannya seperti itu teu marah. Asli mah lamun wali nu asli digogoreng moal marah sebab katembong kunyana nu jorena. Lamun lain wali marah. Boy Haji Pendi gak salat-salat. Hei goblok sia. Pajar teu salat aing tolol baguran sasia salat jeung aing. Hayo. Sia mah subhana rabbiyal a'la ngan 3 aing mah 21 goblok beureun. Tungtungna mah ribut salat. Gus Dur jojore ku maneh. Habib Lutfi kuari jojore moal marah. Sebab naon? Penglihatan si makieu, penglihatan si makieu lain-lain. Pokona moal kaharti, kawari deka Gandaria, zuhur hees, asar hees, maghrib hees. Hadamna neuleu, ieu pan neuk acara ka Gandaria. Po tidur we, asa nu wani ngahudangkeun Habib Lutfi. Oh wani atuh. Emang si ieu dihudangkeun. Si ieu mah mun hees, ngahudangkeun ge make suku. Hoi. Nya suku, nya bodem. Heuy, hudang. Habib Lutfi sanu wani hees bae. Teu salat zuhur, asar, maghrib. Singa ade. Di lain tempat deuleu aya eueuh. Geus kos kitulah wali Allah hese.
anunya nama lamun keur puyeng-puyeng yang kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Anda dihese kan. Rindu jasa ka Kangjeng Rasul, ngoncian maneh tek kapanggih jeung Kangjeng Rasul. Walaupun mimpi pohar. Kuari kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin. Bebejakan ka kula saya ketemu dengan dan lain-lain sebagainya. Kapanggih jeung nu koskara itu. Saat Habib Lutfi nyaritakeun kapanggih jeung Syekh Maulana Hasanuddin, ieu kapanggih jeung genderuwo. Pan patukang-tukang eta urusan. Poen kabehan-kabehan bae. Nya namanya bae. Nailah keur carita tapakur di mana orang kuari posisi orang di dinya maka kurang. Wujud insan man fi wujudil insan manusia jelema-jelema keneh daharna akur, pakaian akur dan lain sebagainya, tapi pemikiran nu beda-beda. Di dinya lah pangkat-pangkat manusia. Pada hakikatna ieu mah halu tajalli. Kabeh ge kapan ieu tajalli Allah, emang lain nang Allah ngayakeun nang Allah. Eta demo lain nang Allah tajalli. Ari eta Ahok kos kitu lain Allah nang Allah ditajalikeun deuk kumaha aya hikmah jeung rahasia hendak memperlihatkan datang ke mana ulama-ulama Allah menyikapi soal eta. Aya anu jelas-jelasan, aya anu semu-semuan, aya anu jelas-jelasan nang tanganana. Satu sosok manusia nu ditajalikeun ku Allah kos kitu, wah merambah ka mana-mana. Jain Allah bae nu menilai, urang ge bisa menilai kieu itu mah bener, kieu itu mah salah, kieu itu mah jahanam. Atuh dah Allah. Ketika Allah nyieun eta lah malu tajalli. Nah, kitu kene ulama eta ditajallikeun ku Allah kumaha manusia. Ulama eta ditajallikeun. Politikus kabeh lain nang sasaha kabeh ge nang Allah. Ketika orang kembali ke hakikat, nu puyeng kabeh. Kabeh nang Allah, tinggal kumaha urang. Nah, urang teh kumaha tapakur-tapakurna. Kos gitulah orang masih beruntung di zaman orang baheula aya Gus Dur tina teu kaharti jadi kaharti. Kuari tanda kewalianana teu eureun-eureun nu zarah panen teh mamun pae boro-boro batur pamajikan ge embungeun zarah. Anak ge kita zarah ku bapak. Lah bapak mah lagi hidupnya begitu. Ngapain kita zarahin? Iya tuh dia makan manusia bukan jin bukan. Ngapain kita zarah? Anak lagi kos gitu, tah geus teu daek kalau batur. Tapi Gus Dur bates saha kabeh dararah. Urang aya inget bae ka almarhum Abah bae ge Cina bae ge darah. Di Cina. Kula darah ka dinya aya Cina keur kikieu ieu mah cek kula teh macan naon nya ieu. Beres ditanya cek, engko ini darah. Iya. Emang siapa yang suruh? Saya aja sendiri katanya mau. Dari mana? Dari Jakarta. Ini kok bisa jarah? Dulu kan saya susah, sering jarah ke bapak, katanya sekian terus jadi kaya. Jadi saya rasa terima kasih. Boleh nggak saya di sini apa namanya masang hioh? Boleh kok. Gitu. Sing kok jarah ke abah. Ndak kuasa masih inci jarah. Atuh gitu betul urusan Allah. Rasa terima kasih jana dengan doanya nasa bodoh. Tapi urusannya anak. Kok boka Gus Dur ke abah bagai sing engkoh jarah. Itu kok maka Gus Dur itu urusan jada teureun-eureun nu zarah terus bae. Salah satu tanda kewalian manusia setelah maut loba nu zarah. Salah satu tanda kitu bae geus. Lamun tadina hebat geus mautna nu zarah lain wali. Sebab wali mah engke geus nu zarah ge timbul sorangan. Ayo urang mapan hayang sengit awak urang dimenyak sengitan. Ayo wali bas sengitna sengit rohna nu kaambe ku irung roh deui. Urang mah bau make sesengitan sengit, ai awakna mah sengit, ai roh mah bau bentek. Iyalah tergantung tapakur. Sok geura mulaian. Urang lurus-luruskeun geura tapakur teh kadu tadi teh, apakah tafasilil furu', apakah tentang mayajibu alaih